Urah mah ieu ngabandungan hiji jelema karena anu cerai pasanganna teh baik-baik sajanya menjalin silaturahmi dengan baik, memperlakukan anakna dengan baik, pokokna mah baik we gitulah nya. diketahui bahwa Maya Estianti teh kudu kumaha henteu berkuar-kuar heup we geus mah. Tapi si Ahmad Dhani ieu meuni konsisten eta kana kagorengan ieu rarasaan masih Maya teh henteu menyinggung-nyinggung wae. Tapi nah maneh anu teu kudu misalkan nah bet diungkit-ungkit wae naon maksudna maneh panas. Maneh panasnya panas G sampai Z. iya lamun misalkan netizen naon-naon wae da netizen atuh dalin maya na netizen nah lain maya anu nyambung-nyambungkan wae maneh mah berkoar-koar tina mulut maneh sorangan teu pantas. Teh Ahmad Dhani teu pantas sia teh geus kolot sia teh lain muda deui geus kolot teu pantas ayeuna ngurwai aib. Sedangkan anak maraneh teh eta teh geus mulai rarumah tangga pantes teu pantes cek aing mah sia teh botak. Kalau kawe ngajedog di dewan duanana ari akhlak sia teh rujit.